Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Janaiz. Kullu mayitin ari saban-saban mayit minal muslimina anu tetep itu mayit di jalma anu Islam kabeh eta yajibu wajib non gusluhu ngadusanana itu mayit wa takfinuhu sareng mungkusna itu mayit wassolatu sareng nyolatan alaihi ka itu mayit wadabnuhu sareng ngubur ka itu mayit illa syahida angin jalma anu maot syahid fi qitalil kufari dina merangan jalma anu kafir wasukto sareng anu kaluron ida nazala di mana-mana keluar itu sukto eta mayitan anu maot qabla tamami ashhurihi dina samemeh sampurnana pirang-pirang bulana itu sukto fa innahuma mangkasanyana itu syahid sareng sukto eta layug salani ulah diadusan itu syahid sareng sukto wala yusola sareng ulah disolatan saha alaihima itu syahid sareng sukto wa aqallul guslil mayyiti sareng ari pangsa eutik-eutik na ngadusan mayit eta ta'mimu jasadihi ngawalatraan awakna itu mayit bil ma'i kalawan cai marotan kalawan balikan wahidatan anu sahiji itu marroh bisartin kalawan syarat antazula kudu leungit anhu ti itu mayit naon al ausahu pirang-pirang kokotor alati anu tamna'u anu nyegah itu lati usulal ma'i kana tepina cai ila jasadihi kana awakna itu mayit bitil kalmarroti kalawan itu balikan wa akmaluhu sareng ari pangsampurnana itu goslu eta ayyujlisa kudu ngadiukeun huka itu mayit saha al gosilu jalma anu ngadusan mailan halna nyondongkeun ila kopahu kana pundukna itu mayit wayusnidu sareng nyarandekeun itu gosil dohrohu kana tonggongna itu mayit wayamuru sareng ngaliwatkeun itu gosil yadahu kana pananganana itu gosil alabatnihi kana patuanganana itu mayit liyah ruja karena supaya ngaluarkeun itu gosil ma kana perkara fihi eta tetep dina itu batni minal ada nyatana pilara atanapi kokotor sumaya gesilu tuluy ngumbah itu gosil sauataihi kana gogoreng dua na itu mayit bihorkotin kalawan lamak malpupatin anu ditilepkeun itu khorkoh ala yadihi kana luhureun pananganana itu gosil al yusro anu belah kenca itu yad sumayan dipu tuluy ngaberesihan itu gosil asnanahu kana pirang-pirang huntu na itu mayit wamun khoroihi sareng kana liang irungna itu mayit wa udunaihi sareng kana cepil dua na itu mayit bisa babatihi kalawan curugna itu gosil al yusro anu belah kenca itu sababah wayulapu sareng nilepkeun itu gosil alaiha luhureun itu sababah likulli marotin pikeun saban-saban balikan khorkotan kana lamak nadipatan anu bersih itu khorko aw nahwahu atawa bangsana itu khorko sumayudi utului ngawuduan itu gosil hu ka itu mayit kalhayi sapertikeun wuduna jalma anu hirup sumaya ummu tuluy ngawalatraan itu gosil hu ka itu mayit bil ma'i kalawan cai salah samarotin kalawan tilu pirang-pirang balikan wayakunu sareng kabuktosan fil marroti eta tetep dina balikan al ula anu kahiji itu marroh naon sidrun papagan kelor au nahwuhu atawa bangsana itu sidrun wapil akhiroti sareng dina balikan anu terakhir naon kolilun anu saeutik minal kapuri tina kafur waya bada'u sareng ngamimitian itu gosil fi kulli marotin dina saban-saban balikan minas salasi tina anu tilu bigosli roksihi kana ngumbah sirahna itu mayit wa sunnatu sareng ari sunnatna ayun sipa kudu nyerbet itu gosil huka itu mayit ba'da tamami goslihi dina sabada sampurnana
ngadusan itu mayit, wayuk fanu sareng dibungkus saha al maitu mayit fima dina perkara ya juju anu menang lahu pikeun itu mayit fi hayatihi dina waktu hirupna itu mayit. Naon labsuhu make na itu ma minasyabi nyatana pirang-pirang baju wal abyadu sareng ari lawon anu warna bodas eta afdalu leuwih utama min guerihi tibatan salianti itu abyad wal qadimu sareng ari anu heubeul al magasulu anu diseuseuh itu qadim eta aula leuwih utama minal jadidi tibatan lawon anu anyar. Wa aqallul kapni sareng ari pangsa eutik-eutikna mungkus eta lapapatun lapisan wahidatun anu sahiji itu lapapa tasturu anu nutupan itu wahid jami'al badani kana sakabeh awak illa ra'sal muhrimi angin sirahna jalma anu ihram wa wajhal muhrimati sareng laraina awewe anu ihram payah rumu mangka haram naon satruhuma nutupanana itu muhrim sareng muhrimah wa akmaluha sareng ari pangsampurna na itu kapeni lidzakari pikeun lalaki eta salasu lapaipa tilu pirang-pirang lapisan laisa anu henteu aya piha eta tetep dina itu lapaip naon komisun baju kurung wala amamatun sareng henteu aya sorban wala lil unsa sareng eta tetep pikeun mayit istri lapapatani ari dua lapisan wa izarun sareng samping wa himarun sareng tiung wa komisun sareng baju kurung wa sunnatu sareng ari sunatna eta ayu doa disimpen ala mana fidil mayiti luhureun pirang-pirang tempat liangna mayit wa a'dha'i sujudihi sareng pirang-pirang anggahota sujudna itu mayit naon qotnun kapas wa ayyurossa sareng kudu dikecretan ala jasadihi kana awakna itu mayit wa ala kulli tobakotin sareng kana saban-saban lapisan min tobakotil kapni tina pirang-pirang lapisan kapan wa alal qotni sareng dina luhureun kapas naon khunutun sesengitan wa yudoa sareng kudu disimpen ma'al khunuti sarta sesengitan naon kapurun kapur wa antusada sareng kudu ditalian naon aliyahu dua biritna itu mayit bi khorqatin kulamak wa ayyusadda sareng kudu ditalian naon alkapnu kapana bisidadin kalawan pirang-pirang tali wa tuhallu sareng diudar naon asyidadu pirang-pirang tali anhu ti itu mayit fil qabri dina jero kuburan wassolatu sareng ari nyolatan alaihi ka itu mayit eta laisa henteu aya fiha eta tetep dina itu salat naon rukuun ruku wala sujudun sareng henteu aya sujud wa arkanuha sareng ari pirang-pirang rukuna dina itu salat eta aya 7 arba'u takbiratin ari anu kahijina eta 4 takbiran wa niyatu sareng ari anu kaduana eta niat makrunatan halna anu dibarengkeun bitakbiratil ula sarta takbiran anu kahiji wal qiyamu sareng ari anu katiluna eta ngadeg lil qadiri ka jalma anu kawasa alaihi kana itu qiyam wa qiraatul fatihati sareng ari anu kaopatna eta maca al fatihah bi ayi mahalin dina tempat mana wae wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta antakuna kedah kabuktosan itu fatihah eta ba'da takbiratil ula tetep dina sabada takbiran anu kahiji wassolatu sareng ari anu kalimana eta maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis saniyati dina sabada takbiran anu kadua wa du'a'u sareng ari anu kagenepna eta ngaduakeun lil mayyit pikeun mayit bi ukhrawiyin ku doa anu bangsa akhirat
ba'da takbirati salisati dina sabada takbiran anu katilu wa aqalluhu sareng ari pangsa etik-etikna itu doa eta Allahumma gfir lahu lapad Allahumma gfir lahu Allahumma nun Gusti Allah igfir muga ngahampura Gusti lahu ka itu mayit warham sareng muga ngarahmat Gusti hu ka itu mayit watas limatu sareng ari anu katujuhna eta maca salam al ula anu kahiji itu taslimah ba'da takbiratir rabiati dina sabada takbiran anu kaopat wasunatu sareng ari sunatna eta ayat ta'awada maca ta'awud itu man qoblal fatihati dina samemeh maca fatihah wa ayyu tawila sareng kudu manjangkeun itu man addu'a kana ngadua ba'da salisati dina sabada takbiran anu katilu wa ayyakuna sareng kedah kabuktosan itu doa eta bil waridi tetep kalawan make doa anu kawarid anin nabi ketikang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayyakula sareng kudu maca itu man ba'dar rabiati dina sabada takbiran anu kaopat wa qabla salami sareng dina samemeh maca salam Allahumma la tuhrimna kana lapad Allahumma la tuhrimna Allahumma nun Gusti Allah la tuhrimna muga ulah ngahalangan Gusti na ka kami ajrohu kana ganjaranana itu mayit wala taftina sareng muga ulah mitnah Gusti na ka kami ba'dahu dina sabadana itu mayit waghfir sareng muga ngahampura Gusti lana ka kami walahu sareng ka itu mayit walil muslimina sareng ka jalma anu Islam kabeh wa aqallu dafni sareng ari pangsa etik-etik na ngubur mayit eta ayyakuna kedah kabuktosan itu dafni eta fi hufrotin tetep dina sakedukan tamna'u anu nyegah itu hufroh duhu ro'ihatil mayiti kana dohir ambeuna itu mayit watasunu sareng anu ngaraksa itu hufroh jismahu kana awakna itu mayit min aklis sibai tina ngadaharna satogalak wa akamaluhu sareng ari pangsampurnana itu dafni eta ayakuna kedah kabuktosan itu dafni eta fil hadi tetep dina erongan ingkanat lamun kabuktosan naon al aradu taneuhna eta qawiyatan anu teas wa fisakin sareng dina anu ngalomang ingkanat lamun kabuktosan itu aradi eta rohwatan anu hipu wa ayyu wasa'a sareng kudu dilegakeun itu kubur wayu amma kok sareng kudu dijerokeun itu kubur kodro komatin kalawan ukuran satangtung wabastotin sareng sajengkal wayajibu sareng wajib naon ayyud ja'a kudu disangigirkeun saha al mayitu mayit pi kobrihi dina jero kuburanana itu mayit ala janbihi bakana gigir na itu mayit wa ayyu wajah sareng kudu dipadepkeun itu mayit lil kiblati ka kiblat wa sunatu sareng ari sunatna eta ayakuna kedah kabuktosan itu idtija eta alal janbi netepan kana gigir al aymani anu belah katuhu itu janbi wa ayyu rosa sareng kudu dikocoran naon qabruhu kuburanana itu mayit bimain kucai baridin anu tiis itu main wa ayyul qona sareng kudu ditalkin itu mayit ba'da dafnihi dina sabada nguburna itu mayit ingkanat lamun kabuktosan itu mayit eta mukalapan jalma anu mukalap wa ayyu za sareng kudu dilayad saha ahluhu ahli na itu mayit ba'da mautihi dina sabada mautna itu mayit ila salasati ayamin nepi ka 3 pirang-pirang poe walaya juju sareng teu meunang naon dapnul mayyitaini ngubur 2 mayit fi qabrin dina hiji kuburan walayun basu sareng ulah dikeduk deui naon al qabru kuburan qabla balal mayyiti dina samemeh burukna mayit lidafni mayyitin pikeun ngubur mayit akhoro anu sejen itu mayit
au goerihi atawa pikeun salianti itu dapnin illa li daruratin angin karena aya madarat kitabuz zakati wallahu alam.